ulah sambarangan nyen undang-undang, ulah sambarangan nyen aturan-aturan. Langit bumi teh nangieun aing sia nageh nangieun aing geus kudu make aturan-aturan ti aing. Kunaon sia nyieun aturan teh lain ti aing bari nu tolol jeung goblok nama disumalendehkeun na ka aing. Cak Allah. Haram cak sia, halal cak sia, goblok sia. Menang cak sia, teu menang cak sia, tolol sia. Namun sia kitu bae geura di neraka jahanam kadeuleu ku aing sia, digodong sia, dikulub sia ku aing. Sangareunahna sia nyeun hukum teh kumaha polos sia jeung otak sia bae. Eta kaum Quraisy ku parkuas di kitu-kitu asa ka DPR urang tolol. Asa ka di negara urang we teh ya Allah ya Rabbi lantaran teu make Al-Qur'an atuh alasan asa ka urang bae. Ieu keur dicarekanan ku Gusti Allah. Ulah marah ka aing ye. Allah ye keur nyarekanan ye. Ieu ayatna ye. DPR ku goblok-goblok teuing sia. Tolol-tolol teuing sia nanyeun Allah kunaon teu make aturan Allah goblok sia. Kunaon menang cak sia teu menang cak sia kos mola modar we sia dasi bae ngangsar sia tolol tah dasi ngangsar menang aing tah. Aduh ai hukumna bener cak Allah tolol sia geura paeh sia pan sia geura paeh atuh ku aing jadi paehan sia mal kebal deui ka rasa sia di kuburan kan digencet sia ku aing nyasarkeun sia. Je ku hararees ieu cenah nurutan Yahudi geus bogoh atuh Yahudi mah teu beragama. Nasrani atuh sia mah kafir taluturkeun atuh sia. Jadi sia mah di Indonesia mah mayoritas Islam. Quran atuh mah dibabaca, malah mah di MTQ-keun. Malah mah anu talar Quran, kunaon atuh make anak hararees teh goblok. Bolong. Aduh, Masya Allah. Jadi ku Allah di bolon-bolon DPR biasa baja. Geus teas, hatena teas. Kuari mah kula lamun naik mobil kieu sok kamari ge nyalateun gitu seuri we. Anu nanya kunaon kieu seuri? Teu neuleuh DPR nyala lengir we di mobil. Gambarna hehe. Kahujanan kaanginan hehe. Olol. Di mobil pan aya tah. Nya mah katabrak ya tuh hehe bae. Baheula mah anak kurang sieun di handapeun tangkal kayu gede lantaran rempan beus aya kuntianak kuari ngagarantung kuntianak DPR malulu di handapeun tangkal kayu gede aya gambar hehe DPR ieu kuntianak tah sing hade tah kuntianak sing hade sia ulah di handapeun tangkal kayu tah kuntianak tah. Aduh diberi parar mata hati nanya hanya sekedar jang kehidupan dunia. Masya Allah ulah gitu orang tuturkan Gusti Allah rempan mal kebal deui besok di Fatihahan ge unggal minggu loba jasa balik ke Allah mal kebal ge hente. Kulu Gusti Allah mimma razaqakumullah dalahar kumaneh hewan-hewan anu ku aing geus dirizkian nu ku Gusti Allah dirizkikeun ka aranjeun kabeh cakangjeun. Wala tattabi'u khutuwati syaitan ulah rek nuturkeun langkah-langkah setan perjalanan setan. Ye. DPR emang setan. Di mana kasurupan, juri. DPR nu mana cenah kieu? Aing leutik nyebut kabehna. Mesti kadengen ku KBH DPR rumah nu kasurupan setan teu kadenge kan keluar asal urang bae di jero kadenge nafsuna nyurup ditumpakan ku setan yen undang-undang make aturan hawa nafsuna geura paeh ge aturan akur jeung aturan Al-Quran sing hade mantap meurigak bulu
embung urang aya di dunia sekadar boga jas bagus, dasi bagus, sepatu herang, mobil mentereng. Aju di akhirat kudu dikulub mah di dunia sebar halila nama mewahan. Aya di akhirat engke urang dikulub gogolotrokan. Aya batur ka sorga rakyat urang nuturkeun anu jahat-jahat nyana neuleuh. Euy je. Di neraka emang. Oh, golawan. Geus gerakan itu bae ulah ngobrol di dieu. Lain emang ieu ka neraka gara-gara naon? Langgeus gerana panas. Lain pada geri aduh lain sodako sok merehan duit teh. Kan bisa ka neraka. Teu ikhlas aing merena. Sebab aing mah mere ge supaya dipilih pan teu ikhlas. Pan atuh sia nyaho pan anu menang ganjaran anu ikhlas. Aing mah bapak teu ikhlas. Teu aing mana aya DPR ikhlas. Eueuh. Ngan ngising doang nya anu ikhlas. Oh, ka seuri-seurina teu ikhlas cenah. Seurina teu ikhlas. Geus hese jasa mantap deket jasa ka neraka DPR. Wah cenah kieu ekstrim amat. Aing ke ekstrim memang aing mah. Lah cenah aing ngomong wow ka kieu. Emang ada gitu wow aing. Di akhirat sia-sia aing. Aju kieu ka mana? Atuh aing mah kumaha malaikat bae ke. Ngan optimis bae aing mah ka surga. Waduh, ye atuh. Wow jeung Kangjeng Nabi pan. Wow jeung Tuan Syekh Abdul Qadir. Ira wauhna. Ah disesuaikeun sia. Geus sia mah ka neraka kan itu. Aing teh ya ieu teh ya keur macaan kitab. Pan ieu teh pituduh sesuai jeung aturan nu nurut ka Allah sorga tuh emang kieu nurut si sok loba omong sia aduh innahu lakum aduwwum mubin lantaran setan masalilana aduwwum mubin musuh nu nyata ke lumana hewan teh pantadi wa minal an'ami hamulatan wa farsha Allah teh ngajadikeun binatang teh aya anu hamulatan binatang anu dewasa bisa dipake kendaraan bisa dipake muatan wa farsha aya binatang anu teu dipake teu bisa dipake kendaraan deuk nu bisa deuk nu henteu ieu lamun halal nu haram nu mana nu halal Gusti samaniyata azwajim minadh dhani itsnain wa minal ma'zi itsnain tuh urang nyawa ngaji Quran mah Masya Allah binatang tasamaniata azwajin tegas nama jadi badal ieu teh badalun min hamulata wa farsha tegas nama aya dalapan pirang-pirang pasang-pasangan asnamin tegas panta cicik-cicik di mana ya minadosni isneni tina embegembol dua zuku zakarin wa unsa sajodo mbegembel teh doni ieu teh sajodo aya jaluna aya bikangna aya ka hewan jalu jeung bikang lamun ka jelema nah pameget istri Masya Allah mantep kan tuh itu carogena salakina berarti ulah itu itu nu itu teh istrina atawa garwana mun leuwih luhur deui garwa lamun ka kiai tuh itu tuh garwana tuh lamun ka ustad nah itu istrina tuh lamun ka anu handapna itu pamajikanana bagus kan ulah kieu deui ulah itu ewekna ayo aing nguri ka kulu ada ge gas saya ulah kalau ngomong dia ngomong masih kada kuas gitu ulah ngomong tapi emang gitu dia ka dia dengsa ewe sia dia tadi ajak emang mau ngobrol lagi lah gas ya Allah aya kene atuh aya teh lestarikan bupati bedakeun ka Bupati Zaki bahasa eta lestarikan ulah datang ka dieu eueuhkeun resep ngadanyana urang
jadi ai naon gitu ngaranna kabinata mah jalukna tuh adalah jalukna tuh. Wah benar. Tuh bikangna. Itu jaluk. Bikang jaluk eta bener ngaranna Sunda. Ayo mah. Saya kan jeung bikang kula. Sakumaha kebo. Udah bikang. Eda di Sunda mah. Bade angkat ka mana? Oh, eta Sunda tah. Mulih di mana? Eta lamun Garut, Bandung. Sederhana tapi internasional. Cianjur leuwih lemes tapi nasional. Kitu tahapan dunia. Bahasa Cianjur leuwih lemes, cuman tidak diakui dunia. Ngalengnya nama. Cianjur mah lemesna leuwih tibatan Bandung, Garut, Tasik tidak diakui dunia. Tapi Bandung, Garut, Tasik rada handapeun Cianjur diakui dunia. Mantap kula waktu keur di Belanda kaget. Cianjur itu kapake Cianjur. Nah, sebab Cianjur mah aya ngalengan teu ngeunaheun dedengekeunana, tapi Bandung Masya Allah rapih diakui dunia. Mulih ti mana? Mun Cianjur balik mulih ti manten goreng. Ringan mulih ti mana? Mantap kan? Mulih ti manten. Mulih ti manten. Cianjur itu bagus, itu bahasa Cianjur bagus gitu. Komo Cipanas sama kami. Waduh, tawa. Ngaleng Cipanas. Ira, kan dia ira. Isli lah tuh pagi ja. Nah, tuh kemana-mana. Alasan tadi pada sokos itu beda setik jeung Cianjur. Dah we sami. Aduh, rindu berindu cenah cekena. Tapi beda tadi pada jeung Cianjur lain deui. Tuh mantep kayak loba ngalalana mah loba kanyaho. Wah, berarti kiai cenah berarti ieu mah termasuk kana osok ngalalana. Ngalalana ge aing mah lain cara sia. Jadi nyaho bahasa-bahasa. Sanajan Tasik beda-beda. Ciamis beda-beda. Cianjur beda-beda sarua teh. Nah, teman Bandung mah kos kitu. Nah, urang mah lain deui, Pak. Ka anak urang, "Neng, tai hayam susut." Nunjuk lagi pakai jempol, tai hayam susut. Sopan amat budak. Ditanya ku urang ge, "Ieu dahar jeung naon?" "Jeung daging kotok." Akaita katai hayam ai ka dagingna kotok. Blon dong. Eta urang pas itu hese. Sunda mah pang hese-hesena di dunia paling hese Sunda. Di dunia paling hese bahasa Sunda. Nomor kedua Inggris, nomor katilu bahasa Jerman, nomor bahasa Arab. Kadituna dan lain sebagainya. Kapan katilu Arab mah kahiji Sunda diakui dunia bahasa Sunda. Sebab lila na Belanda di urang 3 abad sehingga mengetahui dunia dijadikan grammar Sunda. Wah hese Sunda. Hese. Mentak kula waktu keur di Jogja kaget ge nanya ke urang bule. Kukula ditanya, "Where do you come from?" "Abdi di Bandung." Sial sih urang. Orang bule bisa ngomong Sunda ya. Aing mah Inggrisan. Aduh. Sugan bisa sakit kituna doang. Tanya deui ku kula make bahasa Inggris bener, paseh jasa Sundana. Lami abdi di Bandung, cegana. Dugikeun ka terang ngadamel oncom sagala. Ye. Itu lain lalawora datang ka nyaho mah. Atuh terus ngomong bahasa Sunda. Jangan teu pantes urang bule bahasa Sunda teu pantes. Mau pantas batu orang jelema rada hideung putih tepati gitu teh bahasa Sunda pantas bule gitu bahasa Sunda tapi memang pohara Sunda mah nya ye samaniyata azwaj tegas nama 8 jodoh 8 pasang minaboni isnaini tina embe gembol 2 lalakina jeung bikangna sajodoh wa minal mazi jeung tina embe Jawa embe gunung ieu ge sarua isnaini sajodo 4 ta berarti kullazat
karaini kul bejakeun ku anjeun ya Muhammadul liman harrama ka Abu Jahal kafir-kafir Mekah anu ngaharamkeun zukurul anami kana ingon-ingon anu lalaki nu tadi teh kapan diharamkeun ieu mah sawaid mah teu meunang diganggu-ganggu haram diganggu haram didahar kecuali pengurus-pengurus patung ti mama eta hukum kos kitu bejakeun Muhammad sok sambarangan liman harrama zukurul an'am taratan sakapeung haram nyana mangal lebok teu meunang teu nanaon bloon wa inasa ukhra kitu kene bikangna musibah zalik ilallah kunaon dibangsakeun ka Allah cak nyana ieu haram binatang teh didahar ku halayak rame kecuali pengurus-pengurus patung kitu kene ieu nu bikangna teu meunang ngadahar bikang-bikang teu meunang ngadahar bikangna ge nu bagus teu meunang didahar ieu saha nu nyieun aturan-aturan kos kieu bari disubalenekeun ka Gusti Allah bejakeun Muhammad goblok-goblok teh khusus ka kufar Mekah umumna kesaan tero nu nyieun hukum ku otakna sorangan ku pikiranna sorangan ku nafsuna sorangan tanpa ningali sumber Al-Qur'an jeung hadis kos itu bakal bloon cek Gusti Allah Al-Karain apakah nu lalakina dua tina embe nu lalakina tina domba nu lalakina tina domba lalaki tina embe lalaki haramallahu alaikum Allah ngaharamkeun karanjeun kabeh amil unsayain apakah bikangna embe bikang lalaki bikang mas tamalat alaihi arhamul unsayain apakah reueuhan anu masih kene direudeukeun ku bikang-bikangna embe reuneuh embe gembel reuneuh embe jawa reuneuh ieu reuneuhanana diharamkeun apakah eta nya ngaharamkeun sangeunah-ngeunah bae kulo mimma razaqakumullah dar ulah sok sangeunah-ngeunahna nyieun hukum tantangan ku Gusti Allah ngeunah bae nabi uni bejakeun kumarana kabeh ka kaula bi ilmi maka ilmu an kaifiyati tahrim dzalik tidak pertikah ngaharamkeun anak ieu haram ieu teu meunang ieu haram ieu teu meunang bejakeun maka ilmu in kuntum shadiqin nuhun terak balalana bejakeun tantangan ku Gusti Allah Masya Allah ieu hukum-hukum di urang ge sarua engke di akhirat nabi uni bejakeun sia nimbulkeun rancangan undang-undang teh meunang ti mana bejakeun sia lamun eta memang aya dasar Al-Qur'an teu sorga lamun dasar Al-Qur'an deuleu ku sia teu lentabna seuneu deuleu ku sia mana dasi sia mana bawa jangan erek sia mana ayo ditantangkan ku Gusti Allah minta kararingis aya Al-Qur'an aya hadis geus dikitabkeun berbagai mazhab kunaon atuh urang make beureum mata hate atawa sadalah meunang nyieun urang ge atuh kuari rancangan undang-undang Senayan laksanakeun atuh ieu mah teu ieu teu itu teu ieu teu itu walah beunang kabeh gubernur beres gedeng deui wakilna kiai geus aya datana di ditu nu kabere nu ka umrohkeun nu haji para ranggil ge bakal cek kiai pan kiamat ulah kiamat moal naon sakadar jadi saksi kebenaran doang ji atuh ke disorot pada di TV sorot tuh masalah sekali-sekali sia ka TV ngan ieu na dihideungan lau masalah lah tuh terus masih keneh kuari terus dikejar terus 50 leuwih nu bakal geus anu diberitakeun geus sabaraha coba nu bakal nu diberitakeun ayo geus sabaraha ayo geus sabaraha geus teu bebeja ka aing sia kos aing teh nyaho sia tok nonton TV bae atuh jamatan lagi makata TV sia mah geus si anu dikejar si anu dikejar si anu dikejar bela ku si anu bela ku si anu bela ku si emang kumaha dekada dirapihan setik ai rapih jasa moal rada Masya Allah tantangan ku Gusti Allah
sok sangeunahna min aina jaa tahrim ti mana datang ngaharamkeun teh bain kana min kibalil dzukara atuh meureun sakabeh nu lalaki teu meunang onta bae diharamkeun teh awil unusa atuh sakabehna meureunanan setiap nu bikang manyangan onta doang atawa nu aya di jero kandunganna reuneuhanana pobeh meureun diharamkeun sok sangeunahna bae wa minal iblis naini wa bilal baqari isnain tina onta ge dua sajodo wa minal baqari jeung tina lembuyane sapi ge isnain sajodo dalapan berarti halal ceuk Gusti Allah make jeung diharam-haramkeun sagala kok disambalenehkeun ka aing ngaharamkeunana ai ku nafsu nama nafsu bae jang beuteungnyana kate jang kantongnyana teu kudu disambalenehkeun ka aing atuh ceuk Gusti Allah aing mah ngahalalkeun tuh mantak orang balik ngaji kapanggih embe pencet halal halal geus pokona mah aya sapi pencet nu bogana marah heuy pariman pencet-pencet caki aya ge halal wah ieu budak mabok ngaji kajian gokom iya udah diimpus ieu mabok ngaji caki aya ge halal wah bener asal halal-halal deh anu saha nu Allah kabeh bener mabok ieu mah ye mabok ajeun kumaha ge eueuh nu lain nu Allah kabeh nu Allah halal cak Allah kabeh nu Allah geus urang pencit bae bener ieu mah kudu disadiakeun sale bajal bakos ge kul azkaraini harrama min unsayain kul ngucap anjeun Muhammad apakah lalaki dua tina onta jeung sapi ya nek sapi lalakina sapi bil lalakina onta lalakina harrama Allah ngaharamkeun amil unsayain atawa bikangna sampi bikangna sapi bikangna onta bikangna amma sama tali arhamul unsayain apakah nu aya di jero beuteung indungna yakni rereneuhan sapi rereneuhan onta nu ku aing diharamkeun teh sok sagareunahna bae amal kuntum syuhada apakah memang maraneh kabeh teh nyaksian hadir idzu asakumullahu bihadza waktu Allah tetepkeun kana ieu ngaharamkeun nyaon teu waktu aing keur ngaharamkeun hadir kan teh sehingga pakai tatagenan la teu bal antum kadzibuna fi nyana ngomong kos kitu yen rancangan undang-undang sapi ieu haram lalakina ieu bikang haram ieu onta lalakina haram ieu antum kadzibuna fi bohong kabeh geus faman Allah mimman iftara 'ala Allahi kadziba moal aya deui hiji jelema anu leuwih aniaya zalim tibatan jelema nu nyieun undang-undang bohong disumalendehkeun ka Gusti Allah liutillan nasa bighairi ilmin tujuanana nyasarkeun manusia tanpa mendasar ilmu awas innallaha la yahdil qaumaz zalim sanyana Gusti Allah teu nuduhkeun ka kaum nu zalim kabeh nah ieu baheula di zaman kufar-kufar Mekah terus ditaliti ku Yahudi jeung Nasrani nu kanjengerian saat eta nu terusir di Madinah nyana tetap akan mengembalikan hukum-hukum Yahudi dan Nasrani supaya kembali Yahudi jeung Nasrani minimal hukum-hukumna kadenge negara make Al-Qur'an bom kadenge negara make aturan Islam perang kuari keur meumeujeunna ayeuna tapi kitu bae negara ke Islam menang, ke kafir menang, ke Islam menang, ke kafir menang ngan keur kabeneran urang hirup kuari urang keur aya di bawah kafir keur aya di luhur tetapi teu nyaho kuari teh keur mujudna bergerak Islam di unggal negara sebab aya bahasa cek urang Bandung teh mah sireum ge aya katincak mangegel eta teh bahasa di urang mah lain kitu sireum ge katincak pemodal lain kitu siapa sok nyalahkeun bahasa peribahasa tah mah sireum ge aya katincak mangegel
letik-letik ya atuh keur kajian nyerian mangalawan Islam kuari tetap muncul di berbagai negara makin terus disudutkan makin terus dianiaya Islam muncul bahkan anu paling muncul kuari Islam di negara kafir geus puguh di Prancis di Inggris di Belanda di Amerika bingungan orang Amerika ge kok ieu bara runcul kieu Islam malah runcul kieu Islam lamun si Jennifer geus asup Islam si Johnny geus asup Islam ih si Soleh asup kafir si Junet tolol jeblon batur kuari geus asup Islam kuari diurang asup ka Kristen naudzubillah min zalika min dari kembali deui ka hidayah mahal hidayah mah nu mantak urang kudu bersyukur sing hade hidayah teh geus ngemplong urang mah dibukakeun ku Gusti Allah pintu hati teh ningali ka kuburan artina ningali ka kuburan teh lain zahir di jero kubur teh aya siksa eta berarti kan geus katingali ketika nyaritakeun kubur urang teh terbayang eta teh ngaranna ngemplong ketika nyaritakeun mahsyar ditimbang amal eta teh ngaranna geus terbuka coba Yahudi jeung Nasrani nyaritakeun kos kitu macet jangan mah macet atawa Islam anu Islam kitu kajajaden nyaritakeun alam kubur tuh jelema geus paeh mah paeh bae mana aya nu paeh hirup deui eueuh cenah aya siksa ja teu pernah ngadenge ku kumaha berarti kan parem mata hati urang mah geus alhamdulillah dibuka mata hati teh sapoe saminggu nutup dibuka sabulan nutup lumayan we aya mukana gitu ai kertas ngaji teh aduh ai geus sebenarnya mah ieu puyeng aing ye motor kreditan mobil kreditan puyeng aing eta keur muka kan berarti tah keur muka beurkeun mah merenung gitu di jalan datang ka imah datang babaturan hei saya tos gaji ya aduh ai ditungguan we emang enak ayo geura buka samping geura make celana emang enak ayo geus ngobrol di mobil bae hehehe saminggu poho deui mentek sing hade babaturan kira-kira babaturan orang mohokeun ka Allah geus ulah dibaturan aing hampura moal ngabatur deui jeung sia emang konon lah henteu aing mah jeung ustad bae ustad nu mana nu dibaturan ku sia ustad dwi itu diajak ke pendopo sia beuki parah sia jeung ustad eta mah salah saji ya babaturan teh masyaallah karimna ye lah eueuh nu pangzalim-zalimna kecuali jelema nu ngabohongkeun ka Allah nyieun aturan disumalendehkeun ka Allah tujuanna deuk nyasarkeun manusia tanpa didasari ku ilmu Allah innallaha la yahdil qaumal wallahu a'lam